Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, 5 warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV. Sejak kasaranggekeun dina pidangan warta ku basa Sunda, Tanggaran Pasundan, edisi Minggu, Kaping 18 Februari 2023. Sim kuring pun Hisyam Rifata nu baris ngadugikeun warta salengkapna. 60 mahasiswa anu kabeungkeut dina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atawa PMII Kabupaten Bandung kamari ngajorak gedung Kapolda Jabar. Dina unjuk rasana eta para mahasiswa teh kungsi parea-parea omong jeung polisi. Eta nu daremo teh ngageugeukkeun buruan Polda Jabar dina orasina. Anu arunjuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancangna ngarengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atawa Bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina eronganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2022-2023 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta nu unjuk rasa kungsi dieureunkeun ku polisi lantaran eta mahasiswa teh hareusup ka buruan gedung Polda Jabar. Basa para mahasiswa rek nuluykeun deui orasina, pihak polisi langsung ngeureunkeun eta unjuk rasa. Polisi boga angkeuhan nyeun eta rasa teh dilakonan di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan nu keur digarawe. Lian ti eta, aparat ge mere disangkan mahasiswa asup ka gedung, pikeun nepikeun orasina langsung ka Polda. Tapi eta nu arunjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orasina di buruan. Antukna mah eta polisi teh langsung nyokot mikrofon nu dipake mahasiswa. Nya ti dinya antara nu arunjuk rasa jeung polisi teh jadi saheung silih herengan. Polisi ge kungsi ngancam saupama nu arunjuk rasa teu daek asup ka nepungan Polda. Unjuk rasa baris dibubarkeun. Antukna mah eta nu arunjuk rasa teh daek asup ka gedung pikeun nepikeun padongsokna. Pamirsa, Tanggara Pasundan diteun ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang, dinu kiwari ngancik nu bihari. Seja ayeuna sampeurkeun jaga-jaga. Mugia janten lenyeupaneun kanggo urang sadayana. Ngawakilan nu ngokolakeun Tanggara Pasundan. Sim kuring pun Hisyam Rifata, seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.